iya tah kuring barang neuleuh tadi oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. Oh, 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula Masya Allah nu geus paeh 5 geus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat dek dieusian mata ku hikmat-hikmat dek dieusian sungut ku cau-cau aya teka bagian laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah kunaon eta ku beningna hati lain kanjeng Nabi bae umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate deuleu sakumaha Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir di Bukhari geus nyata di Muslim geus nyata uraian-uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah cek Sayyidina Ali dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul barang lebet ka Kangjeng Rasul Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun ka tua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring raaitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga ditinggalikeun ka neraka bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka ya Allah ya Rabbi korenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusia deh naing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi awas ya tas awewe lalaki ya awewe heula ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka ieu geli di maguha ngagolak embun-embunanan neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha
belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana dek teu kumaha cerikna wa raaitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeunna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna rasaha sementara malaikat neunggelan sirahna bi maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu da kumaha teh ceurik da Ali wa raaitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar dek kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imra'atan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teu cerikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeun itu mah buuk dah mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadele wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cek Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana penting-penting kalau loyogan malulu batur ge bali sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 mau dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki heuk bae mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang kurang nu di imah galak ya Allah cilaka ya si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarifnya masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah
tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolsek sering ngider maksudnya neangan karena ge geus teu pareres ya lah ulah sok bos sombong atuh kan di deule di ditu yang subur ge kos kitu atuh silut pike pan kos kitu atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah yang teu kanyahoan we is mudah-mudahan udah diuk dieu teu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya nyaho kula. Wah sombong Kiai sekali-sekali memang sombong kula.